bener nama naon diusir kuring oge diusir kumaha tuturkeun sia dumeh kieu cing teh turunan ti bapa ada nyeri kuring hadapan urang teh buruk-buruk papan buruk jati hade goreng jeung dulur ngaran jeung dulur jauh sila tepungan anggang silih teang gering silubaran pae silih rasanan tong boro jeung dulur jeung tatangga apa geus jadi kewajiban manusia begitukeun tah ajan pengkengnya tong dianggap kuring goreng hate kanu jadi dulur ceuk kuring mah pangna cepot punten ieu pangna cepot tepi kaki itu teh turunan ti saha tapi ulah kitu-kitu jeung da kakolot atengeuna kuring oge turunan ti bapa mak kepros ti tukang ngeun tapi nodama kaulah nun kakang Semar mangga naon nu pihal anu bade disaurkeun teh supados kasaksen ayeuna kupun anak sumuhun atuh Pak aya pikeun naon abdi keur maraban doma nemeh teh gitu ari gaduh ari kagungan ieu kalaresan pisan anu bikang bade pisan ngajuru ayeuna teh kulan jaluna mah panti pakoan ti holis ti Sumersari teh bibit sae teh heuh syukur-syukur kumaha nu karacunan teh ada meureun teu bisa ditulungan da diusahakeun mah parantos nepi ka hanteuna heuh atuh datong boro make jeung doma urang oge nu ngukutna bakal pae tong boro sato sumuhun malahan indung silaing make jeung tahajud sagala bakat tingkunya teu ka doma eta teh tapi da teu bisa ge tadi dieu dina harti saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurnyung taun sok mineng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh da geuning anu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran manusia kadar rencana kabul aya di nu Maha Agung laksana aya di nu Maha Kawasa sumuhun tadi dia urang hirup kudu sabar tawakal teh ujuk sumuhun tak sajabana ti kitu pangna ieu riung mungpulung teh kahayang mah sarerea sabab kewajiban kolot oge ayana di rumah tangga ieu teh kewajiban salaki 3 bulan sakali mah nalek kanu jadi bojo bisi dina sajroning di kungkung bisi teu diawur dicangcang teu diparaban paribasana bisi boga rasa teu ngeunah aya hak indung silaing ngagugat ka dewek antenna aya hukumna tah kitu mah kewajiban bapa anu sakitu taun lila na ku bapa dipihukum teh nalek raga katineng nanya raga katineng nah masih keneh betah dipihukum ku bapa anu sakil heureut pakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya usaha ge koreh-koreh cok bari rurupaan bapa teh panteus sarua jeung batur naon sering-sering dari kamu sumuhun da salarasna malihan sakapeung mah jalmi sok ka kuping ku abdi kumaha sun bapa teh teu nalipak maneh tetangga aya gantaran malihan sok aya anu ngagerentos ka kuping ku abdi di mana-mana bapa geuning angkat ka pasar ngagiringkeun emak pajarkeun teh cenah itu pinguin nuturkeun jelema ditamahan sia mah ya kitu ongkoh
gitu Pak darurupian Bapak teh sapuk sareng batur ditinggal di pengker Bapak teh percis tanggungan kurupuk digigir buncir di tukang dengklang digigir buncir di tukang dengklang tehnya dina doma mah teu aya reng-rengan Bapak teh dihareup bureut gitu tak atuh wajib tumaros sama cik aduh ampun teuing Kakang Semar cing berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak anu sakitu dedeh ulas asih ka kaula teu aya deui Pangeran di dunya teh lintang ti salira Kakang Semar punyungeun kaula semahkeun kaula dama-damaeun kaula atuh cenah soal kakayaan da puguh kaula teh leutik teh dipepene kudunya Mas picis kumarin cingi inten jumanten hoyong naon paripaosna moal burung laksana sumuhun da putri raja mama terah menak ayeuna ditikah ku bapak anu sakira regedna dicanak oge di bumi anu sakira yodna uyuhan mah teu aral oge mun kitunya istri teh uyuhan betah dawala kesenangan jeung kebahagiaan teh bisa diukur kudunya wungkul tapi kadedeh kanyaah Bapa maneh anu blok-blokan ka mate luar biasa dawala nyaah teh lahir batin tembus di dunia dugi ka akhirat atuh sanajan kaula ulun kumaula kasalira da teu aya deui pangeran di dunia lintang tilu jadi salaki sarebu hijna lumatak dewek mau boga pemajikan geus yen teu bangi cara ma nya kitu cing rayagan yang anu kitu pemajikan sawangsulna bapakna kumaha dituturkeun kaula teh betah keneh ih ma apan jodoh Bapak teh anu awal jeung nu akhir ya eta oh syukur dumeh Bapak teh pan mawa anak sampuran satilu-tilu si cepot si dawala si gareng parantos jadi anak kaula lahir batin astra jingga dawala jeung dala gareng sugana mama kosok dirungsing ngapoe aduh atuh sawajarna ka indung madak kadeungeun mah geuning teu wanieun nikmatna ka bina-bina dirungsing ku anak naos teh seuri nya eta dumeh anak bararaong da abdi ge mah lahir batin dunia akhirat paripaosna nya ka mah teh teu asa ka anak sampuran malahan dina hate teh leungitkeun nu kitu mah leungit mah teh inung abdi pujaeun abdi punyungan abdi semahkeun abdi dama-damaeun abdi syukur tong disebat anak sampuran mah inung abdi asli abdi putra mah asli syukur tah sajabana ti kitu urang teh sasat dipercaya ku masyarakat di dieu sabudeureunana kampung Tumaritis desa Kena Gorowong dewek teh sasatna diangkat ku balarea jadi ais pangampih jadi pupuh lemur kepala desa sumuhun taku kituna sumuhun Pak Kades kumaha dulungan urang kapan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja juragan Arjuna di daerah Madukara ayeuna teh duka kamana angkatna duka kumaha nasibna teu aya beja nepi ka kiwari tak urang sawajibna warga masyarakat anu kudu milu tanggung jawab kana kasalamatanana atuh urang teh kudu we usaha mah
kumaha carana tatanya kaitu jeung ka dieu pangaulaan juragan Arjuna juragan eta teh nuju alitna maka kasihna teh Permadi nya Den Permadi popondok nama Den Mardi teteh nya Den Mardi dituluikeun nama Mardiano teteh Permadian nya nah kawas orang Jawa lain asli teteh putra daerah urang Sukanagara teteh tanya we ku basa Sunda grepek da alus ngajawabna putra Pak Abbas teteh putra Pak Abbas Adhar eta teh Haji Abbas marukankeun teh pimpinan seni teteh SDKI Jakarta mah syukur jang syukur ayeuna ge tuh nuju ngadangukeun na TV-na TV naon TV nu bade dipasiekeun ka abdi siapa da kitu wae tah kitu juragan Arjuna teh juragan Margana teu aya ayeuna teh sumuhun kitu tah keukeur mah mikiran eta dewek teh katurug-turug si cepot unggah adat sumuhun dapat ditanya ge ku abdi cekeng kunaon aa teh atuh aang teh bilih aya kapalai aang sok blak-blakan teu perlu nyaho cenah si laing mah kitu ngaritmu ngaraban domaanmu duka kabungbulengan ku si seta paeh gitu pedah karacunan sampe pan ngesidik digentian ku hoan bager hoan mana anu sipit geuning cara abdi we da saturunan teh jeung abdi Ki Haji Mahpudin meulina ge jadi pun lanceuk teh nya ta ungat kitu cing bisi aya kahayang gitu kakolot mah bebeja ulah cara bebenyit teuing da si cepot teh geus gede blak-blakan ulah sumput salinu cing pangneangankeun ka dieu ceuk dewek bisi pajar teu diprihatikeun guru jadi kolot pirang perhatian kapan kewajiban kolot mah geuning nganyakolakeun ngadidik nepi ka ngawinkeun eta geus kewajiban dewek bisi aya kahayang cing pangnanyakeun atawa langsung calukan ku siling ka dieu kitu ceuk indung si laing jeung ceuk dewek jing bisi hayang naon-naon bebeja ieu mah kolot indung sia nepi ka katatangko teh ngai magrib teh pangi-pangi tina tangka-nangka we nya nyetak ayeuna tuh gening itu tuh jang asta jingga anak maka dia jang ya udah sahur bapak ka dieu cenah sieun dicarekan moal ka dieu calikna di dieu yeuh Kang teuing dibawa si Isar gitu nya Assalamualaikum Waalaikumsalam sampurasun rampes jang ka dieu anak king heubeul mate teh papangih ka dieu ka mana wae ari maneh coba kapi hancur bapak tong ceurik jang hong ditarima coba kapi hancur abdi aduh tobat teuing anak king asta jingga anak majang nuhun cu cager yae ti mana wae ari maneh mah teh melang lain kunanaon cepot perjanjian kamu bisa nyerenge lainnya renge
betul sedih aja siapa juga milu sedih kai jebeng daya Pak besi aya kahayang bebeja segala rupa oge atawa ieu teh dulur dawala teh pikeun batur pakumaha gitu apaan jeung kuring teh geus ngawangun loro-loro ning tunggal lir geni lan huruf B lir kembang lan sarine geni ne cepot huruf B dawala kembang ne cepot sarina dawala tuh gitu cai na cepot kuring cenah capit teu nyambung karunya si dawala nepi ka kiwari nyari-nyari euring teh Sap bebeja mawi abdi teh Bapak kunaon jang sok bebeja ka maju bisi hayang naon-naon oge bebeja hayu urang ka aki maneh ka itu ka sekar mume isin mah bisi rek ngojek atuh pangulikeun motor kitu ka mah nya atawa bisi hayang ngadalang nya ulah nungguan hotel wae nya numawi Bapak abdi teh pangadugi ka kieu teh kepengaruhan ku impian abdi teh teh abdi teh dibangbalerkeun ka itu dibangbalerkeun ka dieu teh tuluy kabayangkeun we eta we hiji anu kabayangkeun ku abdi teh Bapak oh aya problem batin nya nah naon jang ai kawitna mah abdi teh ngimpi mah ngimpi naon jang ngimpi naon atuh teh ngimpi ngadu muncang alah nu kitu dijieun sedih ngimpi wae mah jadi pikiran naon atuh ngimpi naon jang ngimpi naon puting tadi pok bejakeun aka kanu jadi bapak boh ngalagu boh ngabodor saya cuma teh nyari pisan maksakeun murah atuh da mun lila aing mah kesal tong maksakeun da wah lamun digeunggeurkeun kurang kaler si laing teh ngimpi naon abdi teh upami teh lepat Madinah ugi Jumaah 10 dinten 400 galangkung mangin dia tang dugi ka kiwari mah duka wage duka kliwon nya ai ngimpi teh kitu abdi teh ke di Patamanan we aya taman anu metak endah kembang-kembang warna-warni akhirnya tataman teh kurunyung teh aya istri gelis kawanti-wanti enak kabina-bina lucu teh bandang dosana teh dang dosan putri raja ai kabeh teh jono gitu aya abdi teh ngalieu abdi teh kadeprak diuk da isin ninggal rupiahna aduh Bapak ajrih pasti teu acan dikieuna ge abdi teh acan menakan rupi istri anu model kitu ngalojeng ai pek teh manehna teh Pak kabeh teh kana tak-tak karena baju abdi di bedoa kalau hur abdi teh di piwarang nantung gado didangeuakeun bari jeung abdi teh aduh teu sirikna ngompolan maneh tu isin-isina ngeleper Kang eta teh cacak teh dangdos da geuning ayeuna mah awewe teh di dangdosan oge kalau beuki goreng patut kemudian tadi na jeding tahu bari ngagoreng batur atuh kebayang lain cara ini panjingkakeun heula tetangga aing ni recet kitu oh da
Aka teh geus jadi idola di lemur urang di Tumaritis oge meureun dah hayang nyawe geletuk batuna gejebur caina babaturan urang teh sampai wir hiji teh kitu ya babaturan oge barang penta unggul mah kena naon kira-kira ngorobokan baturan ge tuluy eta dina impian teh istri teh kitu kakasina teh ngenalkeun cenah papi kabi teh nyebutna teh papi doa sakapeung papi sakapeung empeh udah tukang gambang sok papi we deudeuh teuing nya ngenalkeun ngaran abdi teh Wirginingsih saha Wirginingsih Cikeng neng teh di mana? Apa dia? Cenah negara kaula tuh itu karaton kaula ieu teh. Leuh hilap deui negarana mah. Abdi teh hiji-hijina putri raja. Purti tunggal. Kitu kan. Tuluy kumaha? Tuluy jang. Abdi teh milarian ti kapungkur cenah hayang pamagat anu sapertos kieu teh tipe kieu teh kitu ka abdi teh. Ulah tipu aing tipu naon. Tipu akang mah tipu ting. Nah, saya teh heueuh. Poek. Atawa tipu reu. Ya, beli di babu ke ku aing dola. diganggu kayak gitu tipe dua hiji ke situ Terus mau boga salaki cenah abdi teh lamun teu kangkang. Sakapeung api sakapeung engkang Sakapeung api sakapeung engkang teh apa abdi tidak dipaksa kumaha abdi ge lalaki dipaksa-paksa teh ngadaek we hate teh eukeun mah eukeun da puguh normal atuh abdi ge heeh bener ja cikeng neng teh leres teh da abdi teh isina teh tetegeun abdi teh nyarangan anjeunna teh da puguh rumah si abdi mah bokelek Kang cenah muni harum kieu salira engkang teh pajarkeun teh harum awak aing teh da harum sakieu pengarna teh heuh tuluy tah kitu iraha cenah Kang pendak deui diantos pisan daya teh mau ngaranna teh kakasina teh Wirginingsih tah kitu jadi abdi teh kaedanan ku impian Bapak abdi teh sanggup hirup abdi teh sakapeung magrib teh kapan abdi teh sok ngabantun tambang rek ngagantung maneh model abdi beureunya tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna tapi dipikir deui pilaku mah jeung kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema heureut pakeun pusat bahan yeuk eueuh rangkap aya tobat ting asna jingga seolah-olah abdi teh biit nginek pasir jog-jog neureuy buah roa ngajul bulan kuatiu kahayang dicungcung langit ya moal kahontah aku abdi jalma sangsara model abdi hoyong ka putri raja tapi dah hate karena ge hate karena ge hate teu bisa dipangpalerkeun Bapak ka dieu wae dina kongkolak panon eta istri jadi abdi teh pangna nepi ka kieu hoyong amitan kana jadi sepuh hoyong nyingkah di lemur dek nuturkeun inung suku nah teteh make jeung ngimpi abdi teh moal pati-pati ngimpi lamun eueuh kenyataan moal balik mun can panggih abdi teh lukut naon ngarawi lubuk hideung jadi bodas dada antal kana bumi buluan belucang jangan orai mun can kapanggih mawa ka wangsul aya anu jadi sedih teh wala ma cenah nu mangalakeun suluh jeung cai biasana mah dewek kaulah dewek dihapikeun mak nyeri nya teh nya teuing aduh tobat ting anak king dawala jadi kaedanan ku impian lancing usap beungeut
istighfar jang eta oge udang syare cek teh istighfar agar we teu cager nah ieu teh Bapak impian nah ka impikeun disebut ka impikeun da ti beurang teh teu mikir-mikir hayang kawin yang dan pernah panggil Cikolot lamun ngimpi itu jam 1 nepi ka jam 2 mah eta mah nyaan ngimpi ngeling ka impikeun. Jadi abdi teh bade mios di lembur Bapak. Adu disuhunkeun teh doa nanti Bapak sareng ti mak abdi teh mung panuhun we abdi teh sanes teh hoyong mantosan kapriyogian mak sareng Bapak di lembur dan ngindak abdi teh geus gede Bapak aya kahayang jeung normal abdi teh. Dek mios abdi teh Bapak. Jang jangan gede kasepuh kaimpikeun tetecu atawa Ridwan tetenu kitu teh Ridwan sia hiji silaing teh sing tingali kaayaan urang teh anu sakieu heureut pakeun pungsat bahan ieu keueuh ragap teu aya usaha ge kore-koreco hartina ilaing teh sing bisa nalipak maneh rupa teh sarua jeung batur kaayaan pon kitu deui teh neangan anu saimbang anu sajajar loba tetangga urang oge sakumaha anu geus dicaritakeun ku si laing eta kalakuan model kitu piit ngeudeg-ngeudeg cir jogjog neuri buah loa ngaju bulan ku asiwung baleng pake kumunding teh eta teh salah bisi dihina bisi dijajak deuleu sabab dina rumah tangga teh kudu runtut raut sauyunan mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapai sama manis sabagja jeung satanggung jawab sareuneg saiga sabobot sapihanean oke kudu aya pangdoa pangrojong teu jadi kolot kumaha lamun indung bapana teu doaeun nempo piminantueun model kieu akhirna sia dihina sedangkan dewek lamun dewek dihina mah langsung teu naon tapi lamun anak geus dihina dewek sok cengkat eueuh dunyaki nasihat ulah nya neangan we dina soal normal si lain hayang boga pamajikan mada kitu keneh deuleu ulah nyiar-nyiar pi capeun pi dosaeun sok teangan teh tetangga urang hate Bapak hate teu bisa dipangpalerkeun sanajan loba keur gantina mau acara jeung anjeunna wiri gini sih karasa keneh waktu anjeun yang saya dina dada bari ngaluarkeun saya panon meuni nyecep tiis kana dada dicengkatkeun teh ku kuring anjeun gado teh meuni teu hese merehan bari jeung meuremkeun panonna seolah-olah nangtang ka kuring oh sayangku demikianlah tadi saudara pendengar lain saja atau kitu mah geus montong di pikiran nu kitu patut riwan teh deuleu wah Bapak Sugriwan anu kitu teh da abdi mah geuningan boh sedih boh kitu kieu ge eueuh nu milu sedih ka abdi mah keun bae dek mandiri we hirup mah batur teh kalah jang diserikeun abdi cari teh heuh eta teh yang diserikeun teh da sia teh payut ka patutna teh tayo ka patutna mah abdi mah bade keukeuh we bade mios ai mah doana we ti mah Bapak doa
pakai masalahkeun domba kabeh ku lain urus domba saha saha we aku ku lain abdi bade mihos ulah nah sia teh kapangaruhan ku impian aya ye ai jurig teh deuleu 1000 hiji jalan pikeun ngagoda manusia sangkan manusia nyengsang tidak pengabdian bari nu kitu patut mah urusan dunya ai dunya mah sakedeung lah saliwat ai nggak usah naon saliwat aduh teh rek nyiapkeun ka panasaran nih bapak ai jig sia idit lamun sia teh ngagugu aing jung deka kidul jung deka wetan prak deka kalerpek deka kulon los geus montong maka jeung kudu datang deui ka dieu aya bedegong maka aing ngigas ya hayang ngerakeun pisan dek dikamanakeun beungeut aing Semar bebesana nyenak raja bari jeung eta teh ngukur sawangan dina impian lah rek hayang teh hayang ulah kitu-kitu teuing eta teh tuang putra kakang Semar cicing tong dirojong cicing nini mah nyeupah makanya hayang tuturkeun inung suku sia itu geus ngagugu maka aing ini kumawi abdi dongkapnya kitu bade anu merestu we nuhun anaknya kasih bapak abdi diurus ku bapak ti kapungkur dugi ka ayeuna teh abdi teh tiasa mulang tarima anggur berat nuhun berat nanggung berat narimakeun nya kasambung ku kanya mah abdi dugi ka kieu teh mah nuhun mah muga-muga bapak mah salamina ayeuna penang tayungan gue sinu kagungan abdi hapunten tidak sanggarupi kalapatan tidak kabedegongan anak tidak ada doa dek mi HP mak jeung bapak mi HP da geus karolo ceuy aing mah kumaha nasibna teu mikiran dewekeun bae dek mi HP mak bapak permios ayo ini sia kabina-bina teuing deuleu nah teh kabina-bina teuing kakang Semar cicing oh we terus ngingki ge deuleu itu kalebak gitu geus disiapkeun gemolan ari sugan teh can gemolan oge geus disiapkeun deuleu itu bener luasna teh ya keun antep deuleu tuman lain tuman naon sia teh mang menang geus ya sana mang menang keun turunan tetepangna kitu ge turunan ti saha sia teh ti bubuyutna da lain anak ucing teh cepot teh bubuyung bapana teu nalipak maneh aya budak kitu jaga cingeun teung bapak teh atuh cing sadar nepi ka pelbahdinya eta teng maruteng anak merak ku kunjungan uyah tara TS ka Singapura uyah mah tetep TS na kahanap ti saha turunanana si cepot teh turunan Semar punten ieu mah ieu da ieu mah nyaritakeun turunan dewek semuanya teu sadar bapak dupi bapak pangkat teh naon da dipercaya sote ayeuna jadi kuwusna sapak di kampung ieu bapak teh jalmi heureut pakeun punsat bahan lieu eueuh ragap teu aya usaha korek-korecok rurupaan teu patut jeung batur beungeut bodas awak hideung ceuk abdi oge disebut doma teh eueuh reng-rengan bapak mah disebut tempur lain reng-rengan teu aya penciteun doma sayur ge beh ditu na leuheung keneh doma sayur teu kabagian kelas ya bapak mah doma nini we kitu-kitu teuing lamun doma nini kencar-kencarkeun mah coba eta ka kolot samohon bongana kolotna bubudakeun bubudakeun kumaha dewek bapak teh ngeunteung kasep henteu ari bapak rumah sadewek teh henteu
ai bapak nikah ka saha ka indung si lain putri di mana di negara Sekar Mume putri saha nya putri raja geuning eta turunan ti dinya abena-bena teuing tuh tetangga aing ngeprokan geuning depan uju tau sok kitu Pak baheula bapak geuning basa kapelet kumaha aduh mau ditunggu di paru catang dirumpak aya kararas baru kada teu diintip ku abdi aya kararas gapruk Siti Ragen saruarina pangimpian pan harita barareu teh pangna bareuh awak nepi ka kitu nepi ka ayeuna teh cager teh digembrong ka marang nya belahan manok kitu teh harita teh jak kitu mah harita teh rahasia kabongkar teh kitu hari can panggih harita panjeun mah sarua can penak jeung mah cinjang tulungan Indonesia teh geus mah pageun tadi papageun dina impian tina impenan bapak ge kapungkur geuning sami ka anak minta tulung ayeuna anak minta tulung ka kolot kalah diusir kolot naon ngaranna cenah ka anak teh nya teh eueuh nu nyakinasihan kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna kanu awewenya aku awewena kanu pinternya aku pinterna kanu bodohnya aku bodona kanu goreng patutnya aku goreng patutna kanu baongnya aku baongna kanu pegeknya aku pegekna tuh bener jang bener nah keketrekan mang menangkeun ka anak nepi ka ngesek-ngesekeun tuturkeun sia erek da ka dulur balik-balik kanan kolot kitu patut komo kadeungeun-deungeun ka anak sorangan mah punten mah abdi moal mangalakeun suluh panginten 7 minggu mah dek nuturkeun pun lanceuk tuturkeun yang bisi kumaha onamkeun bae mama dek di dieu dek mandiri dek nitah tatangga we ngalah suluh mah ja sumuhun kolot kitu teuing aing mah dek dituturkeun aing mah jor la ilaha illallah aduh eta sedua kelanan tong waka bebeledugan mak jeung bapak teh geus kolot saha nu tanggung jawab mangalakeun cai mangalakeun suluh apa dewe teh geus mihape ka sini tong nuturkeun aing da pugu dewe mah geus sakieu baru karna geus sakieu buktina tong milu sangsara kabeh geus ya balik itu kieu ye sabenerna mah naon diusir kuring oge diusir kumaha tuturkeun sia dumeh kieu cing teh da turunan ti bapa ada nyeri kuring hadapan urang teh buruk-buruk papan buruk jati hade goreng jeung dulur ngaran jeung dulur jauh sila tepungan anggang silih teang gering silubaran pae silih rasanan tong boro jeung dulur jeung tatangga apa geus jadi kewajiban manusia digitukeun tah ajan penggekenaan we tong dianggap kuring goreng hate kanu jadi dulur ceuk kuring mah pangna cepot punten ieu heuh pangna cepot nepi ka kitu teh turunan ti saha tapi ulah kitu-kitu teh da kakolot atengeuna kuring oge turunan ti bapa mak keprok ti tukang ngeun mak katingali keprok heuh dikitukeun bisa dikitukeun marukana teh ngadukung mak turunan ti bapak teh palai putri palai kagungan garwa ka putri raja ti nagara Sekar Mume nya eta ka emak apana eta teh bap emak teh putri raja
nah Bapak Kasep digitukeun keprok mah tatangga sugan tetangga gembrong keprok raya tetangga teh aya heuteun narabeun henteu dawa acara mulai euy kitu ai sugan terek dari makeun kolot digitukeun teh kalah malikeun tuturkeun sia tuturkeun deuleu aing ludeng teu dibaturan ku sia ge ini sia ini tuturkeun deuleu hayang dina jadi ka aing sia teh heuh minangka bener-bener teuing atuh tak kitu kuring mah deh kitu teh kieu ge hayang barang we jeung nu jadi dulur hayang reurejeungan hayang nyaho bulutuk baturna kejebur cai ngawe apan geus ngawangun lolor ditungan kuring teh kereta apina meureun akad teh gelas sia eta mun sok maksa kenting mana sing teh ngabodor ulah ya mun keukeuh deug si eta tak kitu sabenerna mah ai bieu naon kecebrek we keur Bapak ICSS nu rek ditepungan ulah bisi pajarkeun bere main lain dek minta restu kadar eta itu piraku meureunnan teu merekelan minta restu kadang eta mere duitnya ditarima we minta restu kadar eta barang bere atuh mah nya teu ditarima lain teh rezeki cece Pak hiji sidik mah barang lol oge geus nyampak tadi na meja teh naon taplak kitu ceuk eung ge tak kitu we ka ngan ulah lepas teuing eta pikiran bang berangkeun saja jalan cing percaya we kana murah asih pangeran urang aya kahayang sakieu asa kayang tang tu parang Allah mah bujang hingga menta sakitu urang apan maha dina sagalana ngayakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina apa teu ngedekol-dekol acan cekap kukun payakun teu geuning apa tapi heueuh moal seun apa geuning kana kun payakun apa aing teh guru aing teh Kang Tetep jeung Ustad Tete Kang Aen we bae dienakeun Ustad Empud anu geus mulak genep geus kolot